stop. Gak usah udah resep karena musik. Haram. Diborong gimana? Haram. Astagfirullah. Ngadalang ongko jadi wayang ongko. Nah kumaha ieu? Astagfirullahaladzim. Ieu nuju naon ieu? Didangu-dangu ku Pak Ustad dia tadi ieu teh pangaosan ieu. Nah, kalau tatabuhan kieu haram ieu. Astagfirullahaladzim, bid'ah. Rasul mah teu kikieuan da di bahana aya dalil Rasul ngacapi. Da eueuh hari Pak Ustad ulah gituan. Anguran mah urang teh kedah nganasehatan amal makruf nahi munkar. Gitu astagfirullahaladzim. Anguran mah urang teh kedah si jeung geujeung astagfirullahaladzim. pada sareng bareng Cara Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Eta radio saha ngaganggu eta nuju pangaosan ya Ustad. Radio si Abang. Si Abang. Hilap ya astagfirullahaladzim. Hilap itu di Pareman. Ustad mau ulah engklak-engklakan astagfirullah haram. Iya dangukeun di akhirat teh ieu lamun tukang kendang pan eta teh munding nya kulit munding kita bakal ditubrukan ku munding. Kade eta. Mending eureun aya. Tuh ieu kacapi dijentreng-jentreng tangke teh bakal dibungkut ku senar eta. Kade eta. Son eta. Marukna eta kumaha kata di akhirat dibeulis ku Ka'bah eta. Kumaha? Sinen tangke maruk kumaha engke katinihan gelung eta kabeh. Obat toh tukang suling. Kebos. Ai suling mah ditiupan berembos. Henteu gonggrongna dirojok ku abi. Obat si jeung geujeung astagfirullahaladzim. pada sareng bareng Haram. Temenan haram. Nah, ikut cek Ustad haram, tapi manehna nu ngalakukeun. Cek maneh teu meunang, ai dilakonan ku sorangan. Kumaha ieu teh? Sugan teh teu meunang. Aduh. Sugan teh. Aduh, ampun teh. Ieu raos geunya. Ade deui Pak Haji. Kulan? Oh iya, tegerah. Setik Pak Haji. Tegerah. Iya, antum ulah. Astagfirullah.